Zaman baheula aya hiji karajaan anu damai tentram. Karajaanna dipimpin oleh raja nu bijaksana. Rajana nyaeta Raja Prabu Siliwangi. Tapi keluarga kerajaan tak acan gaduh anak. Penasehat Raja Prabu nyarankeun raja jeung ratu angkat anak. Raja Prabu Siliwangi abdi nyarankeun raja jeung ratu ngangkat hiji anak. Ente, abdi hoyong anak nu asalna tina rahim istri abdi. Ratu keur ceurik dina balkon karaton. Raja oge sedih ningali pamajikanana nangis. Dina hiji dinten Prabu Siliwangi angkat ka leuweung kanggo bertapa hoyong gaduh anak. Ratu, abdi angkat kalau heula upami bertapa. Hati-hati di leuweung raja. Saatu sabaraha diinten tihirata Prabu Siliwangi bertapa di leuweung, ratu pun hamil. Saat salapan sasi, ratu pun ngalahirkan hiji putri anu geulis pisan. Putrina dibere nami Nirwana. Raja sareng ratu anu sok masihan naon wae anu dipikahoyong sang putri. Akibatkeun putri jadi anak nu manja. Ibunda, abdi hoyong kuda. Kamu geus gaduh seueur kuda di halaman gelis. Henteu abdi teu hoyong kuda anu aya dina halaman. Abdi hoyongna kuda bodas anu buluna sae. Kamu gaduh 54 kuda, pakai kuda anu tos aya gelis. Henteu abdi henteu daek, ibunda peudit. Loba jalma angkat ka karaton pikeun masihan hadiah ka putri. Raja pun nyandak sababaraha hama sareng perhiasan dugi angkat ka ahli permata nukar ngajieunkeun putri kalung permata. Bu, abdi tiasa ngajieunkeun kalung anu paling indah. Pikeun putri abdi nu paling geulis. Tiasa raja, abdi bakal melakukan eta tugas. Punten Gusti, ngantosan kalau pesanan raja bakal dilakukan ayeuna. Matur nuwun pisan. Sami-sami raja. Ahli perhiasan geus nyelesaikan kalung untuk putri raja nu geulis. Wah, ieu mah merupakan kalung anu paling indah. Matur nuwun Gusti, pikeun putri raja ku abdi bakal dikerjakan anu sae. Saat eta raja balik ke istana. Raja bakal masihan kalung ka putri anu dipika cinta. Isukna ulang tahun putri pun datang. Raja Siliwangi nyandak kalung anu geulis pisan jeung langsung masihan ka putrina. Nirwana, putri abdi Nirwana hayangna mangrupikeun minangkala 17 tahun. Leres ayahanda, abdi ngaharapkeun pikeun acara anu paling indah dina ulang tahun 17 tahun abdi. Jeung tepang taun anak abdi. Leres ibunda. Prabu Siliwangi langsung masihan kalung ka putrina, tapi putrina teu resep karena hadiah ti bapana. Hah? Ieu kalung naon? Abdi teu hoyong kalung ieu. Etangan bakal nyebabkeun leher abdi cangkel. Putri langsung ngalungkeun kalung kana palataran karaton. Kalung parantos rusak sareng parhiasana. Sumber ka sepanjang palataran karaton. Ujug-ujug hiji cai muncul tina palataran karaton. Sadayana sieun pisan sareng nyalahkeun eta putri. Putri sieun pisan. Putri minta maaf tina sagala perbuatan anu jahatna. Tapi karajaan kakeum parantos janten hiji danau anu ageng sareng tenggelna di sadayana karaton. Ku jalma sakitar danau disebut Talaga Warna. Talaga aya di daerah puncak. Dina dinten anu ences, rakyat tiasa ninggali danau pinuh ku warna anu endah. Warna ieu asalna tina kalangkang leuweung, tutuwuhan, kembang, jeung langit di sabudeureun danau. Tapi jalma nyarios warna eta asalna tina kalung putri nu kasebar di handapeun danau.
mati nih orang. Potong mangkok. Potong mangkok, Mas. Orang Mas hidup. Mulai trio mesin. Iya. Barang siapa yang meluncur pasti akan jatuh ke bawah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scenes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Diam nggak? Diam nggak? Lu kelas berapa sih? 51, bom.